Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Pratama dari kelas 10 TKJB. Saya akan menceritakan dongeng tentang Entog Mas. Kacaritakeun aya saurang patani nu kacida maratna cicing di hiji saung gubuk nu geus rayot. Mang Julin patani ngaranna teh. Hirup sapopena ngan dibaturan ku Entog sukadang entog hiji-hijina. Mang Julin kacida nyaahna ka eta sakadang entog teh. Bubuhana manehna mah teu boga dulur baraya. Masih garwa mah hiji dititah ku juragan lurah pikeun ngabinihan sawahna. Ari digawena mah kapake pisan ku juragan lurah teh kusabab Mang Julin sugut pisan kana gawenanan oge. Ari entogna dikencarkeun di buruan gubuk teh tara aya hariwangan. Balik ti sawah wanci rea layung, Mang Julin kacida laparna. Manehna ngadeuheus ka pangeran, "Duh Gusti, mun paparin abdi beunghar, meureun dahar lanaon oge bisa." Mang Julin teh dahar ngan jeung uyah. Sanggeus wareg mah manehna tuluy ngampihan entog di juru imah. Isuk-isuk keneh Mang Julin kahudangkeun ku King Laban nu aya tina juru imah. Panasaran manehna tuluy cahya guguril lapan teh disampeurkeun. Manehna teh teu nyangka yen cahya nu cida sarabna teh tina kandang entog. Sing horeng teh entogna endog mas. Man Julin papereundeuyan nyagap endog teh manehna kacida bungahna. Eta endog emas meuli bisa dijual ieu mah geurentesna. Poe kadua kitu deui entogna ngaluarkeun endog emas deui hiji kitu saban poe sakadang entog teh endogan endog emas hiji. Nya puguh Mang Julin teh jadi beunghar. Manehna geus boga sawah sorangan imah gedong balong tamak endog jeung harta liana nu mucekel entog. Entog teh nyaan mawa rejeki keur Mang Julin. Hiji poe Mang Julin ngarasa cape mun kudu unggal poe ngadatangan kandang entog pikeun mawa endog emas pira hiji teh. Mang Julin sasadiaan bedog keur ngabelah entog ngara emasna kabeh kalaluar jadi manehna teu kudu mawaan unggal poe ka kandang endog. Ari geus dibelah entog teh teu kaciri emas-emasna acan, malahan entog teh paeh. Mang Julin teu bisa ngabenaheun hartana. Manehna jadi miskin deui sabab unggal poe hartana beak dipake ku putuan sapopena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.